Nah, kemana nya budak teh bedegong wayah kieu can mantog kumaha eta teh di jalanna nya. Ieu nini geus ripung ukutan ieu suluh ditongok. Si Aki kemana? Si Aki eueuh acan budak can mantog-mantog. Ah, kumaha tuh nih hariwang. Si Aki kemana beger wae si Aki. Eta ku ibu teh diculkeun gitu. Diculkeun bener deui tah. Siapa teh? Diculkeun. Terus diliar. Aduh, Aki tulungan ya kaki saya, Aki. Si Aki teh ka mana atuh budak? Wae ieu balik kumaha nya budak teh. Di hariwangeun wayah kieu can balik geus peuting. Dik neangan naon cenanya. Si Abah deui saruana di lolok imah teh. Mak, Hei. aing mah hayang domba. Ya, hayang domba teh kudu usaha atuh. Ambung aing mah hayang domba teu kuat, aing mah ningali si Ugun hok boga domba bikang. Teu boga jalun age bawa aranakan mah atuh teh. Hayang domba. Usaha atuh. Embung aing main tama siar. era ku si Ugun mah. Mun barang siar aya merenang teu meuli domba. Aing mah lamun mah tepang malikeun domba aing rek abok. Nenek mah Lain ini mana teh mak urang. Mak. Ini eueuh bela pisan kan jadi budak teh hayang domba tuh mah. Wah bela kumaha? Mata teh boga duit, teu usaha manehna gitu. Itu sakitu warisman geus dibagi itu mah teh ku keluarga mah teh hayang durhaka kepada anak, Mak. Sok. Antep we. Si emak hayang domba tuh, Mak. Lumah ada matang kudu mencetan duit wae. atuh. Da aya tuh da nyari ieu nyari suku atuh da kumaha. Ambung aing mah mencetan kamera domba mah. Teu kuat mah hayang domba. Ya atuh urang neangan heula ka ditu. Nih ieu mah mencetan wae tah hayang domba. Usaha atuh sorangan. Mah si mama nita usaha urang can bisa usaha nih. Kabitan si Ugun mes domba ka awewe dieu kudu diudag. usaha kuduna mah laki. Kudu usaha mah. Nah, da aing teh salaki pamajikan si mah hayang durhaka ih. Yeuh, hayang domba anak teh mah. Da awewe mah ieu kudu nyangu, Aing mah teu nyapakeun, nanya nanaon, teu nanya ieu mah hayang domba ih. kudu usaha. Eta mah geus bieu. Kudu usaha, kudu boga Heeh, duit. mah teh yeuh kan kamari dibagi warisan ka urang mah. Ini teh mere-mere acan hayang domba da urang teh era ku si Ugun, Mas. Hei domba, hei domba. Apan kabudakeun ieu. Ieu. Heuh, ari urang teh lain budak emak. Lain. Salah salika. Kalau di lain gimana tuh coba? Lain kan. Aing teh budak emak. Aing sakitu sok dilongokan ku si bapa teh. Teh can aya duit. Si emak mung aing mah hayang isukan meuli domba mah Bisa sampai ayeuna mah. Duitna gen can ieu can narima ditu keneh. Aing teh kitu aing abok kita geus beuli ieu. Sok mah. Sok mabok aing digeuteungeun. Sok meuli domba aing sih ke buku mah sumpah. Casanya. Bae atuh isuk we nya meuli domba. Seberiji meuli domba na. Kan wah hade we nu kira-kira bisa diasuh ku abi mah da abi ge teu kuat nge si Ugun dikakuat mesra di kandang domba teh. Nya. Mah teu karunya kan nu jadi budak. Apaan duanana ge karunya. Eta si eta budak batur mah. Budak emak Kan budak emak. Aing pika sebeleun mak di dinya. Mangga cek aing konsentrasi ka urang mah. Aing mah teu kuat. Ieu teh indung teh ripuh ieu teh. Aing mah teh nyaho teh nyaho mah lah si mama. Ripuh. Da urang hayang domba mah aing mah. Dengan duit sakitu teh ripuh. Nyaho aing ge tapi itu mah da urang mah nya budak mah rek di era-era ku batur mah. Nya. Tuh si Aki urang ieu geura urang geroan. Ki ka dieu ieu. Tah incu maneh teh teu benang di papagahan. Naon itu hari begitu, hoghag. Ieu hayang domba, cenah kumaha ieu teh. Ini teh hoghag antara indung jeung bapak jeung anak jeung Inung jeung bapak. Indung jeung anak.
de mapagahan ulah kitu-kitu teh kan jadi bawa teh kan jadi khususnya jadi inung cek ustad iki awe kieu surga teh aya dia dampa cokorna inung kita percaya sok teh Kerombeheun. kan wae lah cek ustad akai tah kene kalemahan jadi inung beureun lain teh hayang bareng bere ya sigana ye kanya inung sigana kota Bandung lamun dijual pasti dibeli ke kanya akan menjadi anak tapi dari dalah dikembangkeun beureun boga teuing ku eueuh wayahna urang teh kudu ngawayahnakeun kana takdir sarta kudat nu sigariskeun dia nama kokod abah eta nama kokod eta anu kieu dia teh yang kadang teh yang domba Nya domba bagus geulis. awah dipangmeurikeun Nya sok. tapi janji ulah wani nyentak anu jadi inung bisa dikutuk jadi batu loba bejana tong seri di papagahan teh jadi itu tuh coba lamun hidup di kutuk jadi batu enak ditunggaran kieu apa rajet istilah dinya tah enak kieu lamun hayang domba ku awal pangmeurikeun hayang domba jauh hayang domba bikang sok teh ngomong ka abah Naik ka dinya Bang. lain abah bener ieu mah duit leumpeng aya sok kena inung si lain tong didaekeun ka abah ge nya hareup ka dieu Isin bah. make jeung isin langsung bogoh wae ka abah sok hayang domba jauh hayang domba bikang pok buru ngomong ka da isuk kan dipangmeurikeun mumpung aya ieu Bikang jalu bah. bikang jauh bener daun bikang ku abah ge hari bang mesti ku jauh tapi kieu ye abah aya aya tanyakan aya pamenta deuk dites heula dadinya teh baheula sakola teh teu hanap-hanap teh waktu asup ka TK tahun ieu umur 11 tahun teh 13,5 bah. 17,5 mujehna tah ayeuna ku abah lagi talek ditanya apa raraban Apa tuh mah? Teu. Sarwa. raraban teh lain hareup ngareraban lain omat ulah sanggaan ngareraban ieu nya raraban teh hitungan perkalian cek dunia pendidikan mah contohnya hiji kali hiji Kurang bah nu ngajawabna bah. contoh da ieu mah cok ayeuna eta keun inget-inget meureun da encer keneh da kumaha turunan abah mah tara pohoan kana hutan itu lamun sok hiji kali hiji bukan ka pengan bagi ka harapan ieu harapan sabaraha nu inget Hiji kali hiji. sok terus Hiji. atuh tong hiji wae bosen dua atuh ayeuna dua abah mah apa Balat dengan si Abah teh mah. apa hiji kali hiji mah anggar hiji ayeuna bosen nu 12. hiji mah ayeuna nu dua nu hiji kali dua Hiji kali dua nya dua tuh bah. terus nepi ka tuluy hanya abah yang ngadekeun Nya Abah mere pertanyaan ka urang. Jangan guguh lah abah tuh saya gitu. apa kan yang meureun ka itu kan bisi teu apa ku abah di papagahan Oh, kalau mau guguh. Hiji kali hiji hiji. eta lain hiji kali dua geus bosen neuleuna ke hiji kali hiji mah Eta mah pertanyaan si itu hiji kali hiji. Urang mah beda bah. Dua kali hiji. Dua. pinter tah 3 tambah 5 ada 8. 4 kali 4 8. 8 Berapa? hitung Disimpan 4. Dibalik di papagah. iya bae opat ini 8 Saberapa? opat yang kali opat sabaraha teh oh deui 16 atau Abah. opat tambah opat tepan dia mah 4 kali 4 Abah mah. 4 kali opat apa tambah opat jadi abah baru kurang geus terus Yang enggeus Abahnya bener 4 kali 4 16 orang nu bener Abah. tah cek abah mah Si Abah mah 4 kali 4 teh Belat. lain 16 sok 12 kakak beki jauh bah. Urang teh pinter incu Abah teh 4 kali 4 nya 16 12 tambah Ngomong ka 16 mana ada deui lain cek di kaset teh ya cek lain 4 kali 4 teh 16
Cek Abah 12 kurang sabaraha? Kurang 4. Kurang 4. Abah teh tadi teh dibikeun ka saha yang ngopat bingung pasti. Tah, ieu kasep ye. Lain apaan ieu teh ibaratkeun kieu ya gambaran kehidupan. Kehidupan. Bageula bah. Atau dia ngomong wah. Kenapa? Heup dekat di. Ya. Nah, kieu jalo ye. Rek Abah rek tes ka hidup. Nuhun, Bah. Nek pelanggaran yang domba, ku Abah dibere tanyakan ka kalian apa? Apa, Bah? Contohna ye. Hiji kali 2. Hiji kali 2, 2, Bah. 2 kali 4. 2 kali 2. Jadi lain ngetes meureun eta karena Saya mulai. Nah, ini ya Abah ada ke iya nya ya. Supaya ngingetkeun dianya hitung-hitungan nek mere tetamahan ya. Lamun salah ya nya da serajan kolot tanapi tong borah kolot. Contoh pamipin oge lamun salah kudu disalahkeun ya. Abah rek ngitung komat kudu dinya regepkeun ya. nya, Bah. Hiji kali 2, 2, Bah. 2 kali 2 4 nya ya. 3 kali 2 genep. Genep. Oh, deui Abah. 4 kali 2 8 ya. Bener, 8. 5 kali 2 10. Benar teu? Benar, Bah. Bener. Ada bisa salah. Genep kali 2 12. Bener salah? Benar, Bah. 7 kali 2 14. Betul apa betul? Laras, Bah. Betul. Itu 7. 8 kali 2. Tambahan kok Abah. Kira ada kudu gitu lah 16. 8 kali 2 18. Tah lamun 10 kali 2 15. Salah tuh, Bah. Salah. Cek urang atuh sok. Da urang Eta di teh sekolah kieu tuh, Abah. kasep ieu. Aduh nya ting. Aku kenapa? Incu aing pun ka bodoh-bodoh ting. 15. Cokot ieu gambaran siloka dia kehidupan tak coba dinya. Dia mah salah saeutik poporongos. Wani nyalahkeun. Contoh dinya ka inung ilaing. Tadi pelah teu mere keur meuli doma. Wani nyentak. Tau lah nepikeun ka kitu dia kehidupan mah. Pedah Abah salah saeutik digedekeun disalahkeun. Nah teu rumasa contoh indung hidup ka anu jadi anak kanyaahna. Lir ibarat Kayak munding. ya Abah teh lain ibaratkeun anu jauh-jauh. Lir ibarat Abah ini keadaan indung teh teu aya pegatna kanyaah sok sajan hidup ayeuna ti leutik nepi ka gede kanyah indung teu pegat-pegat kok eta ka pedah ka salan saeutik atuh wajar eta tong jadi ieu keun tong jadi masalah keun ka digedekeun komo megatkeun tali silaturahmi contohna kieu si ieu mah kieu patut teu balik ting yo nyalahkeun tah urang salahkeun coba arahkeun urang ka jalan silih benerkeun nu salah ulah disalahkeun jalu ulah dibenerkeun kadenge teu Dangu, Bah. ai ceuli kaos nu heueuh tak kitu anak maneh mah kabaheula asup sakola TK umur 17 tahun nya meureun atuh ari ka SD umur 12 tahun ya poho pagadrug balik deui mundur maju akhirnya kieu tah jadi ngaleungikeun ka jasa anu geus memperjuangkeun manehna tihi leutik ketika gede diperjuangkeun karya ayeuna geus gede asa meunang aing gede teh diri aing ulah boga imutan kitu ka Indung teh ngalawan wae ka indung teh boga pikiran kitu ulah Mah hampura mah. boga kolot pameulikkeun kolot ku indung teh kurang kumaha sok abah sun kokot abah sun kokot kitu sok sempat ayeuna omat
Robaha adat Pak anu teu balik teh. Abah itu. Kumaha? Oleh asup teh. Kelak cuma mah. Abah keluar. Nah, lampuna ampun. Gitu. Bisa dicangan kita kali. Nah. Yang gitu namanya teh ieu tatanggi teh ditara dinonton yang Mohon. abi perwakilan tatanggi. Tadi abah teh naon? Masih Ciloka Kuraraban ku tatambihan tadi teh. Mohon Pamit lepat di Bandungan teh tadi eta abah Mohon. di Bandungan teh tadi masih Ciloka ku tatambihan duka Raraban teh hilap deui mung diperhatoskeun teh leresna sarapan teh si abah teh. Mohon. Lepatna hiji maksud si abah mah masih Ciloka ka Ujang. Jantan jami tong resep kanu kawonan kanu kalepatan pal kasayana atau resna aya salapan aya kana salapana nembe kitu si lokati abah mah ana ka Ujang cenah ka emak komo ka nu janten indung teu kaeng kitu dina aya kakiranganna oge seueur keneh kasayanana kitu maksud si abah mah cagah abah ngemem panjang ku abah bagelol